Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ka Gusti Allah nemandak jeung wali masing hade, jeung wali masing hade. Pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana, nu hiji dibalikeun, nu hiji makan teu dibalikeun deui, antepkeun bae. Ulah rada ngadoa saeutik, kunaon nya teu kebel ngaku ka iman. Hiji, nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti, eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai gua lalakona bedakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho. Pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asalnya dia bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak ke di dieu jaga aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku Kapolsek keluar udah keluarin aja Kapolsek kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong ye atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah ti saha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya
Nyamun kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna Intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Ieu teh kos kitu dong. Ngan teu meunang pan. Lah mending didoakeun bae. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana. Sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha sagala-gala. Abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta, teu ngabutuhkeun ka mobil eta. Jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti, tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka. Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kokomaha ge. Je kiai cenah kata bakareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah ndek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerbekan di neraka. Maha kawasa Allah, maha dedeh Allah, maha sempurna Allah. Aku ku urang kakawasaan Allah, kadedeh Allah, kasampurnaan Allah. Ja urang gulak-gilek ge ieu tenang Allah. Napas kaluhur kahandap genang Allah. Aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa. Aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus pasti jasa tamo pararaehna. Aya anu angel ka paeh. Aya anu teu muriang deui naek kapal. Aju kena angin dus ku arican kaparanggih deui. Anu ku tsunami macem-macem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun. Maha kawasa Allah jelema dileg-leg orai, jelema dileg-leg buaya, jelema dileg-leg maung, jelema kutulale gajah. Maha kawasa Allah nang Allah aya nu teu didahar ku orai ngan saukur dibura dong pot. Aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang. Iya tuh maha kawasa Allah. Eta mah geledeh. Eta mah sebabna nu ku orai taneuh, orai belang, orai anu kitu teh naon ngaranna? Tuh nyahoan jasa pan sia mah. Asok nonton film India moal salah. Kabeh geledeh eta mah sabab paehna. Geus puguh nuku gajah mah, geus puguh ku itu maung, geus puguh ku buaya, jelas tah mah. Ieu mah raja Namrud nu sakitu buagahna, ngaku pangeran, lawanna ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim. Paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik. Coba eta cek sakol lain kurang betuk anu asa kurang lehes ngaganggu teh yang naon ngaranna teh reungit. Coba eta pangeran paeh ku reungit teu kira-kira padurana teh senep gadengen age pangeran paeh ku reungit tuh sak Allah sia ngaku pangeran. Ayo ulah jeung aing cek Allah sia ngaku pangeran mah geus puguh sia ngalawan nabi aing teu mampu. Ya urusan paeh mah urusan aing tah mah. Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae. Nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup.
eta teh jangka urang sing hade Allah geus bere contoh kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud deul ieu budak dipake kadeureuh ku bapak musawawah nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia mah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen ku kumage cak Allah hirup mal paeh kajen ku kumage sebab can anggeus urusanana ku hideuk dijadikeun raja di Mesir cak Allah tulisanana ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusanana nyana bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia mal bisa bener bae sekian tahun kemudian kadengekeun Raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan keur paila kapan ieu Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ini aja nggak babagi beah segala ngaranna ge raja pan ngan nama ikhlas nggak babagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa kali itu periksa ku salah seorang kali itu wih Yusuf dulur urang ya mana ya pandigeragakeun ka sumur kurang paehnya nama Yusuf eta ayo geura urang pariksa ku kabehan jaheunya ieu mah Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok ieu asli cek make ilok asli eta bingung da urang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah ieu mah betak-betak ge maka bahasa Melayu eueuh ilok sudah wae ya ilok segala mah ilokan bener gitu tah nah ieu mah keur carita ke papanjang namang ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nu kolot mah wallahu a'lam langsung geus wis lain di luhur doang tah wallahu a'lam tapi kan ieu deuk dipaehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok hirup nu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kena Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk cek nyana lauk loba amat ieu nyana teu inget babah nyana keur kena tsunami ngan nyana mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk lo de amat cek nyana ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleupan bangke jelema sagala tengah nyana mah dibere ku Allah tengah bahwa nyana teh keur aya di jero lauk keur aya di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami cek nyana coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duit nyana mah numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tah teu ieu deuk naon nu pake mayar cek anda ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nyalimpet bae kieu nyana ieu dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok geus maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh eta kenceng teuing teu karemblong remna bus ka handap 11 meter ka handap rae kabeh nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela sediuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarok tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir geus sabaraha puluh balik meureun teman teh jembung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame non
itu ragag. Masya Allah jahe eta sanu mindahkeun ti beus ka sawah. Ayo coba nyana ge bingung langsung sujud, nyana di dinya sujud syukur. Ngadoa ka Allah. Tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak. Coba. Mantep teu kudu sieun-sieun we perang bae. Pae kajeun nu masalah, ya we hirup bae. Di eta di beus kalayang nyana mah dibawa ka. Eta po kapal ti Jidah di Abu Dhabi suruh parae kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup saha nu mawa coba eta. Ayo. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur baus. Cak doror pae sia kajeun ku kumaha ge. Emang maksudna dibunuh. Jadi raja. Gih, mantap urang ge lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja beureun. Atau pae di jero sumur. Raja Namrud kapan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirung asup ka hirung asup ka hese ka jero bebeja nya ye pangnyokelkeun tah sajenna naon ieu tah reungit tah cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak. Wah, cak reungit makanan banyak amat ini. Cak reungit enggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya wah nyeri langsung puyeng banting-bantingkeun huluna. Ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa. Waktu kabeh nonton, wih pangeran ulah gitu cekiana. Masa pangeran bubuludugan gitu? Orang gini ekseri dug-dugan. Aduh pangeran gering coba eta, urang layat berarti etis. Masa pangeran gering? Sakumaha pangeran Isa dinobatkeun jadi pangeran. Eta teh pantatarina mah tuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dieuna musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna. Eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan. Jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu. Atuh teh mangke bisa di-exit deui bukan Tuhan sakurang teh hantu. Kan bisa kos kitu. Iye, Raja Namrud paeh kureungit. Maha kawasa ieu mencerita maha kawasa Allah. Jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyeun Allah. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti pentah tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geus udang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah. Siapa asal jore tak kebutuh kos gitu. Ya Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran. Atuh gitu kan kayak aing dikiriman. Asal jangan doa ka aing tuh kan, ngadoa. Surang keur kieu we butuh Gusti kunaon? Aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus baik urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi
ente kudu nu bagus-bagus bang melikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atuh mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi yang mas kawin gese yang Fortuner blon sama budak tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanana kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamasempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mariweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia 5 autait lamu tia 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wabe sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan di sasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing can beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu hayang tapi aya jelema Haji mah kasep. Aing kasep. Heeh, pada jore. Emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok ana naon bae sia mah. Asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu
Dekari ini ke mana Pak Haji? Aya ngilu. Kayak dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun. Tawadu ngaran. Pak Haji, ieu motor saya, motor Pak Haji. Yang kula banyak. Lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmeulikeun mantap. Eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang. Padahal mah bener yang teu mangmeulikeun. Geus seger. Geus seger kudu eta tawadu. Ulah teh mah motor prima lama engke ku yang jadi dibelikan Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tahu aduh tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing kudu premanan kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur naon dia lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok eta sopan masalah sopan anak buah harus seberang anak buah malah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barangan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia teh meta kos kitu apa cak Allah teh balik bere ku aya gitu ku ge cak ka manusia bae di premanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP orang kagusah ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakan bu beak kamu sih emang apem siapa macam-macam baik tah diberi orang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran jaju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'a wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya
anu keur ngadoa balik ke Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hambapannya nama ngadenge hewan keur kieu beng ngelengis bang dia sireum jo sireum ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum kenapa kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Sakangina surang pohara pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalahunan di jero hate. Sakangina sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk hujan Kanjeng Sulaiman gede ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana henteu Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ke ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturanna kiceup silih kiceupan turun deui ka handap datang ka kieu benges amin ya ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya kitu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jak Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitsa ya Allah ya mughits ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakan ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib nasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rante prakusia dirante beneran kunaon dirante tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon nek dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nuka Mesir, nuka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya
itu jalan kemana jalan ke Bakom musana luhur kagun bisa mobil etik bisa mobil bus ya Allah di tempat Kanjeng Nabi Musa mawa pemajikan anak kemudian dahaga diketik saya datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti mana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kanjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ke laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa Al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kanjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kanjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantak diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu di dinya Kangjeng berarti kadenge mantak ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena jeung mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kanjeng Nabi jatuh instruksikeun tah mah paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar cek ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy
barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti nggak doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teu naon sih dibaca kurang ngurguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cek nu boga imah kiamat sih nggak doa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti moga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da berai nu kos kiai mun aya kiai kos kitu cek urang mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cek mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jang nyana awas ya ku aing peuting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing da baca mait dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jeung aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kaing sehingga maneh teu boga uyah penta kaing aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kaing hatal milah sehingga uyah minta kaing ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman manusia mah eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan
lo baja sehewan Istiqomah ora emang mauken roti gitu keneh monyet gitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah dibere maka Allah babari baik tinggal mentana doang maka syarat khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dinan ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kedua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah laut para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cakana. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pan butuh 500 datang 5 juta iya meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes
bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu dua beca nyana sabeca abdi sabeca kana hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi semu kaluhur ieu na tah naon kadampalna mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harap penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep ka aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Quran di jero hate suci nyana mantak urang mah urang ya endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teu daek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awakna mah baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas matu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu wudu sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae
atuh nyana lagi tenang atuh geus bae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garangan ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set meunang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sial cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae nah coba nanti cai kiai na keur sare keur tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan naon itu cenah mah ngaji nyeri beuteung oh beuteung ya atuh bacaan aja je boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun nang da tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede nyana ngadoana boga hadas gede bae cager aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge teu inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta waktu karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung ngukumah tah budak neundeuna teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulah di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana mus ngabudah gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya teu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna kitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udang rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah
boga kabutun jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor deui sarua ye itu tawabur duit di bawah motor bae eta kos gitu geus Masya Allah ari waliullah malain nya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat nya di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah cenah teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ka Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh titah ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek ti kukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali nu mantap coba loba jelema geng
oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya nu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan blow on atuh kunaon duit tadi bikin ka kula atuh kula nu untung kan dulu kita Ki Haji pamalingan bikin ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oke sih jakola teh atuh ja kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya aduh capek-capek tau gitu mah jangan ditangkap nggak begitu tangkep aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja polsek kebingungan itu terus ada tobat kakula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh keren sing Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong ke Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pamalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pamalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya
Nyamun kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna Intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Iya teh kos kitu dong. Ngan teu meunang pan. Lah mending didoakeun bae. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana. Sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala. Abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta, teu ngabutuhkeun ka mobil eta. Jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakula mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kumaha ge. Kiai cenah kata bakareta di mah kareta naon tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup itu mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantaran nama kutub dibere beja apa tanggap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali pan ieu asupna ka derajat wali cek babaturan aing ge sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing bang dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu
geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa, urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake karesep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang ya nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalaunan rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu namanya cingin saya celong saya tiket saya sial tukang beas pisan
ku bisa teh tukang beas. Masyaallah, tek dihampura gitu tukang beas. Bisa. Ya Allah, ya Rabb. Bisa ieu main ieu main. Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabara duit jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10, 20, 100 ribu lah. Gede-gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na ka Allah, ya Allah, ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan, Gusti mah maha kawasa, penta abdi ka Gusti, abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teu kira-kira teh budak. Menta bae ulah yang Garuda, wae dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing. Ah ya bener nu dagang. Nah, kapal, kakapalan. Ah kade Garuda. Nah ngadoa ya ieu. Iya ditiup ieu mah, sing ada ulah kenceng teuing, betus. Kakapalan palingnya eta. Kudu disesuaikeun. Orang-orang lembur, kasep teu sabaraha, sugih kitu keneh, ngadoa ya Allah ya Rabbi. Abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya Allah atuh bener geus ya. Hayang atuh ulah kadu kos kitu. Geus ukuran tataga sia bae sih. Anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh. Urang geus jadek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung. Emang kunaon? Kula nyaho ka bawarang negeri. Emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula. Nya leutik kula leutik. Atuh lain deui ku ari mah babulu. Tangga doa teh perlu diakurkeun. Disesuaikeun jeung diri. Atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara. Urang lembur kasep henteu sugih henteu pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun. Kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus. Aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil. Bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi beuh budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa tuh bener ge aing kawasa atuh sia teh kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ieu lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari bae mun ge ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos kitu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju. Ya Allah ya Rabbi jabatur ge barokah motor ngan abdi embung ridit Gusti. Hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna. Nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah. Dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh. Tah kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong. Berarti kan bebeneran tah menta kan. Ya sakaloha geus baik diberes ya. Moal kebal diberes. Sesuaikeun. Nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti. Pugu imah ge doyong. Tadakur takos gitu tah. Ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih teh budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung
ayam kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui. Oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti. Tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be. Abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai. Tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati. Atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan. Kugus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia. Sia lalaki anak bupati awewe we aya bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah mah bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak kanyana ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah anu 1 miliar anu 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek kieu 2000 hutang nah eta ieu batu itu batu beda kadar atuh kajian kuku mah teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos teu 5.000 jadi ya geus 5.000 tong pu gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeunkeun di buruk berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing makolik atuh kapal mukola paling hawadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti
moal bisa Musa moal kajian kumaha ge ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina hadiah sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba ngomong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh gua geus gideg we ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pan mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nya mah bangona jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah hadahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku ieu wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah nah doa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantek teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nangkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya
Anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah. Geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna. Urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue. Hese nya mah ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun. Apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang. Katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali. Keun sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokokna teh ngopina terus bae. Itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana. Itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali. Patula patali hiji bae jeung Allah. Urang mapan katalian ku usaha, katalian kapan ku jabatan, katalian kapan ku jaringan organisasi, katalian ku partai, etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah. Patula patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan makhluk. Wow, upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah. Etalah nu paling hese patali jeung jabatan, patali jeung makhluk, patali jeung dunia. Eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah. Waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah. Aya bae teu bae masalah. Aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa. Wa tak khufiyah nya nama cukup jeung Allah bae. Per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufiyah di jero hate. Kok bisa kitu? Urusanana pan geus diurus rohna. Urang mah pancan diurus, urang mah nu diurus sing ngisi-ngisang. Dahar ngisi-ngisang, urang urusan eta pan. Ya dahar ye, ke ngising di mana nya? Urang urusan eta wali mah geus tirok pikiran ngising bebelepet los. Wah, ai kos kitu mah beuki bahaya tuh. Urang pikiran CS di mana? Wali mah tirok pikiran CS, buat datang buat teu ka CS. Matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana. Di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu. Allah menta. Nomor kedua pantang kudu sare. Meme tunduh. Pantang ngabagus-bagus tempat sare. Pantang dahar memeh lapar. Pantang ngabagus-bagus dahar pantangan eta nu hese. Pantang make pakaian bagus. Pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu hayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan pungpla pengple di hareupeun kaca ndek kondangan ge teu bagus aya mah ye teudeung deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nafsu pakai deui eta mah rada matching tah teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia teh mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti du bakal ngaganjar ka abdi batur mah ngan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal di neraka-keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di kasurgakeun emang nu Gusti acena di kaharapkeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah endek ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae mantaknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh salat kada gitu we kalawan teh
Zuhur teh salat, asar teh setah besi di lembur ayeuna teh salat. Iya asana ieu wali ieu kajen kukuman. Iya kajen kukuman. Tinggal di rantai bae wali. Sorot mata tetep lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berkelanjutan wala tufsidu. Wallahu alam bisawab.